Aduh, masya Allah. Tuh nyaho. Aya tilu desakan Amerika. Bey. Tidak. Bong, Gus Dur bong. Mantak dilengserkeun. Nyana nyahoeun. Nyana nyahoeun. Meme jadi presiden nyana nyahoeun bakal dilengserkeun. Di mana nyahona? Nyana ketika kunjungan ke Kiai sekumpul. 4 mata bicara anu naon gitu ngajina ribuan puluhan ribu. Nyana ngobrol berdua, seserian. Ya, dina harti seserian kadengkeun di luar bahwa maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yughrabulan dan buah geribun sapa wong kang geribun sapa wong kang gerib kang bara. Min baladi zina saking negara zina ila gairi baladihi maring lian nagarana zina. Fa in lamun balik ya garib ila baladihi maring nagara garib munya magadan jaga ya garib fil asahing dalam mungguh kaul asah wala tugarabal maradu adalan dan buang sapa wong wadon wadah haledewe kemar apil asahing dalam munggu kaulaso bal mazaujina umaromin balik tazumartan salakina umaromin adawa marome walau bi ujratin lan sanajanana ya mahrum ikut tetep kalawar buruhan. Fainim dana magalamun narimanya gaya manzukir nu mawa kita manyoret anu teu mawa kita mangan engkos kebodi etek. Mantap geng ngararaji mumpung dibere umur kena bisa maca kitab beunyeun utawi hiji geng ke di akhiratnya na bakal jadi saksi barang deg-degan naragakeun teh fudoli cak utawi sembarangan aja aya utawi ya utawi mantak nyen utawi nu bude aya nu nyen utawi na bude datang ka huruf gel eleh rugi itu bisa baca kitab hirup di dunia rugi sanajannya na jadi DPR ya di akhirat dikerebak-kerebak dasina doa ngarumbai tapi teu bisa maca kitab marugi monyong. Aduh, nyana di dunia babanggaan sepatuna herang jasna ge bagus jasa dasina tapi teu bisa maca kitab. Una naonan. Mungguh Allah mah
lamun cak jurig gede cak Allah waleti wah cenah ciki uci kos kitu amat adaming kitu iya aing mah sia dibere umur lain maraja kita macaan koran melulu rugi amat teu cenah kieu supaya kaharti bae ya kaharti mah ai kitab mah buatan wali ai koran mah buatan kamangmang sia macan koran macan kamangmang ih kita benang wali mantak cekulaget lamun teu bisa maca kitab geus bae meuli kitab babawa mawa kita wae ditanya ku pamajikan naon eta Kak kitab yuh emang kita kakak bisa maca kitab loba omong aing jadi kiai ngadadak ke kuari iya mau kita bahkan kos nu beneran ngajina minggu hareup engke tasawul meuli kitab di mana cenah kiai meulina di kula maksudnya aing jualan kitab biasa kitab untung 10.000 gaya 1.000-an bahasa berata berarti cenah kiai mah yang gede untung atuh mah jualan tuh untung iya jadi di harapan kula mah di harapan kula jelema make jas make dasi sepatuna hebat turun di Mercy itu aja teu bisa maca kitab eueuh nilai di harapan aing mah eueuh bengis kajenting nyana duitna miliaran di bank ambualayah duit dibatur kabeh aja teu bisa ente so amat atau emang so atau mungkin coba di akhirat sih ulang ngeunah gua deh di akhirat mah lu bisa maca kita mah aman begitu ditimbang ku malaikat ieu mah penjore amat cenah ieu kalakuanna rada berat ka kenca tapi bisa maca kitab cek malaikat teh geus balangkeun batu ka ditu ka mana ya ka jahanam Masya Allah rugi di dunia tuh bisa baca kita baru rugi ya geus urang atuh geus karolot teh bisa baca kitab anak mah wayahna kena bisa baca kitab anak ceng sama santren bae ceng aing ngadenge ngaji uci kos kitu geus sieun sama santren bae siap Pak asal sampai 1 juta bae boleh pencit bae abah ya aduh Gusti Allah deuk ngahatikeun Quran atuh nu bantah ku negara beuki acak-acakan ge teu barisa baca kitab coba mun bupati urang bisa baca kitab gubernur urang ibu urang sararea anu ayeuna nuju masantren betaheun nama masantren gitu gubernurna kabeh bae mantep bahasa nanggina pokoknya ngaran-ngaran teu bisa maca kitab lah teu beres cara kiai teu bisa maca kitab ge teu beres nu bisa maca kitab ge teu beres atau komodia ngaji ke mana ya wa inim dalam magala munari menyegah manzukir bi ujratin kalawan ujalam yujbar maga ora dan bagsa yaman ila zahing dalem gaul aso unggu hareup urang insyaallah ngalaksanakeun haul sultan aulia kutub rabbani wal arifis samadani Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jilani
disesir. Padahal mah ya urang unggal poe ge unggal minggu kapanggih jeung wali. Kapanggih. Unggal poe minggu urang maca kitab ieu Minhaj Imam Zakaria At-Wali. Tafsir Jalalain Imam Jalaluddin. Eta teh At-Wali. Jadi ngaji urang ka dieu teh eta teh kaparanggih jeung bahasa-bahasa wali. Wali mah penting maot dibaca ku urang kitabna nya hadir. Neleukeun jana didelekeun ti kaler ka kitu di jero di luar gitu. Aya nu keur ngarokok bae tolol teh jelema ngaji teh kira cak wali lain cak ulah cak wali itu sia teh izin ka wali betul los terus kombo ka awewe banyak geus daekeun geus ka belah awewe pun majus awewe belah di belah kenca geus daekeun ka dinya dongengna dongeng kongkong sedaykeun wali ge ka dinya sanggeus cek aing ka dinya masyaallah urang teh teh ngaji teh duku urang dibaca teh bahasa wali entar njabahkeun bahasa Kangjeng Rasul beulih lalagaan narjamahkeun bahasa Kangjeng Rasul utusan Allah yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari Kangjeng Nabi teh ngajelaskeun bahasa Allah. Mantak loba nu teu karuateun ngaji mah kos kitu tah. Datang diuk teu kuatnya teh ngadenge bahasa wali teh teu kuat. Jadi geus seureunana teh ceulina ceuli hijab. Geus teu kuat bae nya namang teh dihudangkeun ku babaturanna balik. Ditoel begitu ya teh. Emang geus hayu atuh. Geus teu kuat ngadenge bahasa wali teu kuat ya. Masya Allah lalawara bahasa wali batu tafsir alil atuh ki umaran jalang wae gatuh eta walukuna di talian di dapur kaluhur teu kaharti tafsiraneun eta teh tafsirah kunaon di kaluhur-luhurkeun berarti kan mal dipake di talian kaluhur bener bae masya Allah eta lodo 9 bulan teu bahasa wali teh kos kitu teh kos almarhum Manghani ulah luhur-luhur wali-wali nu baheula nu kuat belah-belah kamari Manghani naik motorna didorong ka kaler ka didorong deui ka kidul didorong deh cek jelema nanaonan teh tuluy ditubaga didorong aku lantaran sering sama barakali ditanya mani orang motor didorong bae tuh lain ditubakan bensinnya mahal bener bae harita naik 100% teh tah bensin tuh eta bahasa wali mah kos kitu tah mantak nu ngaji di dieu kan wali kabeh. Ya kan ngaji di dia ya wali kabeh mantak eta HS ge lain sa HS kudu dibonggol tah mah ya Allah urang nyaritakeun wali resep nyaritakeun wali mah aya wali nu daharna 40 poe sakali 40 poe sakali karak dahar
geus ya modar lah. Ieu mah dongeng wali bae lah. Aya anu 30 poe sakali daharna. Sarua sia ge mal kuat lah. Bocono ka aing bae kiai ulah ka aing sih sok aja kitu. Sok nyedekeun ka aing sia mah. Atuh aing mah kadeuleuna dahar, kadeuleuna doa. Bukti memang bener dahar. Aya anu 20 poe sakali daharna. Ya Allah, ya Rabbi, pohara amat. Aya anu 10 poe sakali karak dahar. Aya nu 5 poe sakali dahar. Ada deres dari poe sakali mata. 5 poe sakali dah di urang eta mah nu kuat di rumah sakit. Diimpus. Aya anu 3 poe sakali. Dahar. Aya nu 2 poe sakali. Dahar. Ada deres sama tanya. Aya nu sapoe 2 kali. Dahar nu sapoe 2 kali. Tama tuh biasa berarti kan. 2 poe sapoe 2 kali tah. Perkumpulan wali. Perkumpulan biasanya ada kumpul. 40 poe sekali hebat, sebulan sekali hebat, 20 poe sekali hebat, 10 poe sekali geus hebat-hebat we lah. Anu 5 poe sekali hebat, nu 3 poe sekali ge hebat. Nu 2 poe sekali ge masih hebat. Pas. Nu ieu ya. Nu ieu mah sapoe 2 kali. Dinasehatan ku kabehan. Siapa mending di pasar we dagang lah sia mah. Dagang ulah jadi wali sih mah dagang bae ai beuki dahar keneh mah dagang kan. Tadi aku para wali tadi aku nu dahar dan sapoe 2 kali teh teu di aku kita dagang bae sia mah heulanan dagang. Wali mah lain tukang dekos kitu wali mah. Tah saregeun ieu pan ieu nih. Isuk-isuk ka wudu. Beurang saeutik dah. Malah ke majelis ke mawa kupat. Kayak besi di jero majelis lapar tolol tuh coba eta. Aya 2 buras segala. Emang aing teh nyaho-nyaho aing ge. Ya iki di jero ieu teh aya nu mawa kupat aya nu buras aya. Aya je cenah kieu ulah disebutkeun cenah ngaranna moal. Senang moal nyaho bae pokona. Coba belah mana moal disebutkeun belah mana beladana ku kesip usia dipariksaan deui. Ya wali mah kos kitu. Tilok dahar. Wali tah. Masya Allah. Kunaon sih? Sebabkan urusan ananya nama beda. Ngurusan kolbu, ngurusan roh. Ai urang makan ngurusan awak. Waduh lamun isuk-isuk tuh ngopi aing mah puyeng. Dongengna ge kos kari itu kabeh ge dongeng ge. Ayo coba ge. Sumpah lah aing mah wani sumpah. Dongeng ge dongeng kos kitu mah. Aing mah teu peuti akur kar kopi mah tapi lamun susu akur. Oh, jadi aing mah isuk-isuk tetep susu bae. Oh, aing mah kopi, siapa susu? Aing mah lamun kopi dong takur, susu datus, aing mah kopi susu. Ya takur gak beteng aing, jadi akur, aing mah tahu. Aing mah mun teu teh manis henteu aing. Ya tetep aing kudu teh manis bae. Tah, urang mah dongeng teh kos kitu. Dongeng teh kos kitu. Aing mah lamun jam 10 can dahar nya geter awak. Geter. Urang dongeng teh kos kali itu bae tah dongeng teh kos kitu urang
teh jauh teh kos kitu. Mantak aing mah ayeuna ngajina di luar bae ge lain kuna naon. Kiai sok lambat eureuna. Aing aju keluar ke Sang Tiis. Lah, sagara teh di luar bae ngajina. Teh ke Sang Tiis pan aju jan utung-utung nama urang jadi wali henteu. Pinter henteu, gering bae. Mantak aing mah di luar bae ngajina ge. Dongeng teh eta bae kos kararitu urang mah. Dongeng teh kos kitu teu jauh. Di urusan-urusan awak bae urang. Aisyah nu mantak sehat sok kadandan. Aing mah alhamdulillah nu mantak sehat teh aing mah istiqomah. Barang dahar teh istiqomah. Jadi lamun isuk-isuk teh tanya, aing mah teu kuduk teu akur sambelna ka aing mah. Teu akur. Ngan aing mah ngadahar buras ulah make naon ulah buras 5 belah aing mah istiqomah buras 5 tah eta aju cuci mulutna cau 3 cak setan teh ieu batur aing kabeh cak setan alhamdulillah ieu tentara aing kabeh cak keneh. Urang teh dongeng teh hartina kos karitu bae kan dongeng teh. Wali makan lain dongeng nu kos kitu wali mah dongengna. Keur beutik tahajud sabaraha rakaat alhamdulillah bisa 50 rakaat insyaallah. Bola bisa alhamdulillah rada ngalawihan setik 50 bisa 60. Oh, rada sehat awak. Aji wantas tahajud. Tahajud alhamdulillah bisa maca Quran 10 juz. Alhamdulillah. Aing mah teh sih aing mah maca Quran mah teh aing maca salawat menang 2000 alhamdulillah. Sakian teh. Aju ka subuhnakeun alhamdulillah terus mantap subuh maca Quran deui bisa 10 juz deui. Jadi ke kabeangkeun 10 juz geus. Jadi berarti sapoe teh tamat cak saurang aing bae Quran mah tetep bisa minggu sakali tambah tangan maca sholawat beuti kae 2000 oh kos kitu aing mah lain resepna maca la haula wala quwata illa billah datang ka aing mah tilok dahar teu beuki dahar teh sebab maca la haula wala quwata illa billah bae dibeureun ku Allah dibere kakuatan tah kos kitu tah aing mah datang ka aing mah di kamar bae pohoan teu luar aing mah jadi itu ku resep-resepna maca zikir teh di jero kamar bae nyaho-nyaho saminggu bae mah kaluar tilok dahar tayang dahar ngising teh ngising mah ngising ai dahar ge henteu pan sia ngising ai dahar henteu aing mah dahar tilok kanyawan ku batur wali goblok tah mah belah dia tah aya tah walina belah kenca. Jadi keur carita sok geura ieu mah keur carita ulah hese-hese pagawe negeri pasti ngobrolna pagawe negeri bae cenah PNS ya di mana posisi sia jadi naon sia kabag sia terus dongeng seputarnya kan guru dongengna seputar guru bae. Saya guruan di mana guruan di anu bagian naon saya aing guru olahraga ya teh mah guru ieu terus dongeng teh emang dunia nyana polisi dongeng polisi bae saya buka kuari kedua di mana aktif aing di sepatan saya di anu sabaraha pendapatan sapoe aing ngantau kumaha nangkep jelemana bae dongeng teh eta bae seputar eta abri dongeng eta bae seputar nyana tukang di pasar dongeng di pasar bae sia beak eta dagangan sia beak alhamdulillah sia emang teu puguh teu beak nyaho kumaha meureun situ geus sarua teu beak jeung aing mah alhamdulillah beak-beak bae maksudnya beak dijual kan lain eta beak di dahar ku aing seputar eta bae santri ngobrolna seputar nyana bae ngaji sia geus ngaji naon mah amil sia juru bias sia naon alpia sia seputar eta kan tuh jelema nu resep ka awewe ngobrol awewe
geus bukan mah kieu nu di luar teh nyahoeun teu nyahoeun nu di luar naon eta tawasana urang hese anu kos kitu bener jangkung leutik Jerman masyaallah eta mah boga anak buah ge susuna mentol keneh deres tuh muara kere aki-aki tolol goblok ngobrol kos kitu bae tah eta kan sabidang banta kiai okos nu jahoan bae teu babari do kos kitu mah trek ngobrol naon deh anu berarti asal sekali tanya anu berarti eta lain ilmu gaib lain teh mah aja katebak bae asal jelema rambutna rapi bajuna ge ngaciripit calanana ge rapi ieu jelema baleg deui ka jelema geus kanyawan we baleg deui baleg ieu geus ge ja itu jelema itu baleg bae cuek-cuek bae sih kancing salah imah los kanyawan emang gaib tuh lain gaib nah ieu keur carita urang mata dongeng teh seputar awak si itu seputar dagang si itu seputar digawe si itu betul bupati ngobrol jeung bupati teh nyaritakeun tentang keberadaan negarana bae wilayahna bagaimana pendapatan sakumaha dan lain sebagainya proyek eta bae seputar eta nya dongeng teh moal jauh ti eta dongeng-dongengnya nah ieu nya ge ngobrol cara korupsi anu ulah kanyawan kumaha ulah kanyawan ieu tuh bari kieu eta nya aya KPK eta tekannya bebas nyana ge ngobrol ke tos kitu teh sia sih bisa hebat gitu dagang kumaha sih atuh ulah dinormalkeun timbanganana emang atuh dinormalkeun manang diutungna maksud aku mah jadi berarti tah lamun teh mah 1 kilo kurangan sabaraha atuh sia deugna sabaraha saon bodai amat saon Jana dongeng seputar eta bae kumacarana urang meuli 1 kilo di pasar timbang deui di imah datang ka aya 1 kilo bae teu ceuli nya geus musyawarah eta jeung para syaiton rajim teh mah keur carita wali mah moal dongeng na moal kos kitu wali mah dongengna soal roh ningkatkeun ibadah ningkatkeun tuh eta situ wali itu mah geus bisa hiber aing mancan da kumaha carana nya supaya bisa hiber gampang wah meuli tiket Garuda sia hiber ge gitulah jelema sapopoena teh obrolanana naon nu aya di hate innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisan omongan jelema naon nu aya di hate dijadikeun lisan sebagai tanda bukti dalil nu aya di jero hate untuk teh hese Tayo keur carita nu ku urang diaji ieu kitabna kitab wali. Geus neuleuh ka kitab neuleuh ka. Lamun urang neuleuh aduh. Ieu teh buatan wali asa kadeuleuh nu nyieunna. Ongkos urang dikiriman surat ku kabogoh urang. Sarwiti Cikupak. Eta teh kadeuleuh suratna. Nu kadeuleuh teh bibirnyana kos ngomong we di kunyam kenyomna luak lewena segala itu surat mah surat tapi asa aya beungeut nyanaan di dinya
saya bangetnya malah wangi cepat mantak ya maca suratnya seri ada tekel bawa grogol jelema tuh kan gitu mantak jelema lamun baca Quran teu kadeuleu Allahna jauh kene jauh kudu kadeuleu Allahna teh emang bisa jatuh bisa kumaha cenah kieu carana nah lamun si hayang nyawa carana ulah dahar 40 detik kadeuleu ge Allah kapanggih langsung moal misleuk deui asal teu dahar 40 detik langsung kapanggih jeung Allah sebab podar sia nah iya berarti ceritakan perjalanan wali beda jeung urang lain deui diakur-akur gitu henteu mantak aya hiji wali anu teu disangka wali lantaran ceuk tadi wali mah nu daharna 40 poe sakali sabulan sakali aya nu 20 poe sakali 10 poe sakali 5 poe sakali kabeneran aya hiji wali anu di Jogja teh bela-bela eta mangan saukur dahar bae dahar jeung cabe nya nama dahar cukup jeung cabe be di dahar cabe keremus dahar cabe keremus cabe di wali-wali ku kabeh ai doana mah manjur loba nu minta doa ka nyana aya anu teu nyaho masa wali dahar mah lulu teu percaya dahar bae wali mah tilok dahar kunyin wali mah awakna ge di lembur sia beus anu kunyin tah eta tinggal tulang doang kada asana ieu wali wasalah ieu datangan waalaikumsalam peluk urang sia naon meluk aing asana wali ieu cekeun teh jaca kiai ge wali mah tilok dahar pasti kuru ieu tinggal tulang dong aing bengek goblok beak dokter buku aing orang bengek aing asma geus ka dokter mamana teu cager salah tak ki uci atuh lain ki uci nu salah sia nu goblok asal kuru be wali atuh lain ai nu kuru wali mah ambal aya di lembur urang ge nu batuk bae nu bengek anu penyakit gula geus karuru biasa ieu kulantaran caritana teu percaya tuh kan malah dihina atuh salah dihina tilok marah tandana wali lamun dihina tilok marah tilok seuri nya mah diomongkeun seuri dieun seuri wae tilok marah nafsuan urang mah pan kakak si anu bener sih ngomongkeun aing goblok amat teh budak Masya Allah tolol tuh bener cek nya mah aing teu pernah di Bogor meureun emang siapa pernah di Bogor aing kembal di Bogor naon ang dagang salak aing sugan teh belajar Cimande tah urang mah kagara kaya selenting-selenting we geus barah wali watun teu sabor sadaekna ngobrol ku naon tah sadaekna tilok marah ya tah kulantaran nyana atuh teu percaya geus salah gitu caritana si jelema nu teu percaya teh bebeja tah ka eta ka bela-belo teh ya aduh ka dia kula naon ka Mekah Mekah jelema mah cekeuna teh karumpul ditu solihin jeung para wali zarah ka Kangjeng Nabi ulah ngecedok bae di cek bela-belo atuh masing-masing bae sih cekeuna teh lain gitu makomo cenah geus kadengekeun kiai segala waktu cek eta teh masing-masing bae sih
geus Masya Allah tiada teh kaget begitu datang ke Madinah di lawang Madinah nyana geus aya teh kaget ya Allah nyana geus teu kicep-kicep kieu ieu belo-belo teh lain ieu teh jurida apa aslina teh eta wali bakos kitu tah itu sakahaya ada dunia leutik wali mah salengkah tek di satu dunia dia toy gitu teh dilipet hayang ka mana Masya Allah ayo hayang ka mana sakala sabira dunia teh lah sagenggeman sakieu leutik ayo sia hayang ka mana hayang ka Mekah plek hayang ka Madinah plek hayang ka tak lamun orang ditanya sia lamun iya bisa hiber cara wali deka mana deka Bali aing mah emang enak deh lo baru sataranjang di situ deka Bali kos gitulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala aya nu teu kitu aya wali bisa hiber henteu bisa nanti kawan teu mustajabud da'awat ge kadeunah henteu tapi wali atuh aya teh kumaha Allah bah macem-macem ngan kanyahoan bae wali mah ku wali deui kanyahoan layaripul wali ilal wali eueuh jauh ka wali kecuali wali nyaho wali mah ka wali sanajan rudin sanajan kukumaha nyaho Masya Allah orang lamun dongeng-dongeng kos gara dituluh baja sakomo Syekh Mansur Cikadul Syekh Asnawi Carini Syekh Abdul Karim guruna komo eta mah Ki Ahmad Khatib Syambas guru thariqah nu aya di Indonesia kabeh 90,9% eta kabeh nyambungna ka Syekh Ahmad Khatib Syambas. Waduh, lamun didongengkeun depan ieu mah keur carita urang masa kieu kaayaanana jelema beuki daha jelema anu hudang ti peutingna ge cara sakali da hudang ti peuting puyengna saminggu kan urang aduh teu dibere sebab teu boga maksud urang mah. Nah, tapi aya jelema dibere ku Allah kekuatan model kos kitu tetah. Mantak urang menghargailah ka jelema anu ku Allah dibere kekuatan batin. Anu dibere indra na indra leuwih ti urang. Urang mah dedeulean sakieu nyana malai, dedengean sakieu nyana malai. Di balik hijab, di balik tirai kajana kadel lamun Kangjeng Nabi mah geus poh lain lalagaan lam yahtalim qatu toha mutlaqun abada wa matasa abaslan bimada zaman minu dawabu falam tahrabama wa qatu babatun abadan pijis bil itu kemudian atuh waqal buhulam yanam walainu qonna isat ya Allah Kangjeng Nabi mah pohara lain lalaga nya kemudian atuh Kangjeng Nabi mah ningali Kangjeng Nabi mah tukangan Kangjeng Nabi kaciri kos aya mataan Kangjeng di tukang emang menurut heuai bae teu kadeul atuh kadeul anu tungkul bae kadeul ku Kangjeng Nabi cedak ku kiai atuh aing mah neuleun teu dikira-kira bae anu tungkul bae neuleun deui ka jam da aya tah kitulah ke urang ngadongengkeun wali insyaallah ke minggu hari kos kumaha si wali mana sih nu diangkat jadi wali urang bisa henteu jadi wali ke ukula insyaallah dicaritakeun minggu hareup mun urang cenah bisa henteu mun hayang jadi wali bisa kumaha carana engke
minggu hareup dicaritakeun beusi hayang jadi wali engke minggu hareup dicaritakeun ku ari mah pokona mah siap-siap tasbih mawa 10 maksudnya udah dipakai hiji 9 jual kece nu mana wali profilna nu mana saha urang bisa tahan teu jadi wali engke insyaallah urang nyaritakeun Tuhan saya geus sering nyaritakeun wali-wali sangat tapi urang teu bosen-bosen nyaritakeun wali mah naon sebabna sebab urangna lain wali jadi hayang ngadengekeun beta aya kos kumaha jeung urang mah urang dibere resep teh kanu model kakaromah resep kos Kangjeng Nabi mukjizat resep Kangjeng Nabi mantas perang maju ku Kangjeng Nabi teh kalaparan panjelema kabeh sahabat kalaparan aya 300 sahabat lapar cek Kangjeng Nabi coba aya naon garang-garana urutan nu boga seutak saya dikumpulkeun urut roti korma kacang kabeh dikumpulkeun di sorban Kangjeng baris cek Kangjeng Nabi baris diberean ku Kangjeng Nabi tah beres 300 jelema nya sakeneh masya Allah pada lain lalagaan haju eueuh cai cek Kangjeng Nabi cai urut teh eueuh coba dianggan cai urut padahal teu kitu ge bisa kan Kangjeng Nabi aya teko di urut saya tik dan celugeun leugeun Kangjeng Nabi angkat mancer diramu Kangjeng Nabi sahabat mararandi ondur minum segala macam Kangjeng Nabi na kieu bae mun Haji Pendi bisa kitu jualan nya mah itu jualan cai nya mah eta gara-gara mukjizat eta ya Allah wah Masya Allah karim gitulah tah kitab nu ku urang dibaca kitab wali nya nama ulah ditekadkeun maot hirup nyana hadir mantak kiai nusuk maca kitab bajunya lah gunakeun hartina aji kuali na di sumpahan kitab aing salah-salahkeun sia teu daregeun jelema ngaji kudu ada tak lainnya nanan wali jumpahan tah wali nyana hadir urang maca kitab Sapinah Syekh Nawawi hadir dispugun nu bogana Syekh Salim Sumet dekeun ku Syekh Nawawi kiai macana teu beres sakieu aya hartina kunaon maca Sapinah ngajakan ka Golkar wah mulai Syekh Nawawi teh hadir geus kulantaran teh hadir teu ngeunaheun kadengeun nyana-nyana di mushola ngocoprak bae jelema-jelema di imam masing-masing kuna teu nyambung sebab hatena nyana teh teu akur da eta hayang ngakurkeun hate urang jeung hate wali teh hese sebab urang hayang dihormat lah hayang disasalamanan lah hayang diagung-agung lah hayang dibere asal sasalaman teu mere duit bae haju bae sia goblok amat sih ngaji saminggu sakali we kitu dek mere-mere acan ngomong botol cak murid teu betah mah ngaji tuh kan komo ka Dusugi aja mental Dusugi eta lain Dusugihna teu daek mere tapi wali na tah anu ngajauhannya tuh kos gitulah ilmu kawalian kos kula kabari berangkat ke Pekalongan ka Habib Lutfi boga undangan khusus artinya perkumpulan ahli-ahli thariqah sadunya di Turki hadir di mana kitu Amerika teh halal hadir kabeh ente mun hadir ka ditu bisa teu pan atuh pan aya surat panggilan anak kudu diangsongkeun ieu
cenah kula mah teu boga surat ge deuk hadir bae ditembak sia. Tah hadir kula ka ditu kadulah hadir sakedeuk ngobrol. Geus ngobrol beres lah ngobrol caritana. Balik. Nyanang bebeja. Ditazarah ka Syekh Maulana Hasanuddin. Ulah henteu ceukna teh. Tak kos kitu mah kudu paham. Kumaha pahamna? Syekh Maulana Hasanuddin datang ka nyana. Dah seakan-akan deuk haul ceukna biasana pan kula sok ngidar. Henteu kula ge can kaburu. Tah jadi geus bebeja Syekh Maulana Hasanuddin can bebeja, cek nyana teh deuk haul can bebeja. Wali kos karar itu wali otak wala langsung balik di Pekalongan malam Jumat langsung tas Jumat berangkat ke ditu ka Banten Zara aja kapanggih Hasanuddin aya di ditu malam anu milu segala Hasanuddin lah geus ambalaya kos gitulah cerita di alam-alam nu kos karar itu urang geus tinggal cintakeun kahiji ka Allah anu selalu mele anugerah ka umatna dua ka Kangjeng Nabi sebagai rasulna tilu ka para wali-wali Allah anu selalu hubungan jeung Allah Kangjeng Nabi teh aya pengganti lah kan nya nama bahasana make isyarah teh kitu ke minggu hareup teu kudu bebeja ka sasaha teu kudu ulah ngajakan batur ulah boro-boro ngajak batur sorangan ge ieu urang nyaho di aku nyaho teu kuali nu urang hayang di aku geus teu kudu bebeja ka batur teu kudu mun ditanya sia ka mana aing ka dieu ka Cilongok neuk naon neuk kaon pasti teu bebeja entah aing teu meren ku kiai teu meren bebeja pantak kiai kitu amat maksudnya meureun abeh teu pati jahat teuing daharna meureun. Tah urang we geus maksud tak geus ulah teu kudu bebeja teu kudu ka sasaha. Urang we yang di aku kutuan Syekh. Kitu kayaknya nyana neuleukeun. Tuan Syekh kan neuleukeun tuan Syekh. Wah, mandi deuk mana teh budak teh. Woi. Teu boga ongkos bangunan teh budak teh. Nyahoeun nyana gitu teh boga ongkos teh nyahoeun. Loba nu aneh. Ongkos teu boga ieu hayang ka Cilongok. Jol we, Waalaikumsalam. Sudah ke mana? Ka Cilongok. Ya tah jeung. Saha coba eta gerak saha? Loba eta nu kitu. Nu deuk ka Cilongok teu boga duit tapi anu mere. Loba. Nu loba jasa mah nu boga duit tapi teu daek mere. Loba jasa mah. Teu loba teh mah. Ya Allah ya Rabbi kos gitulah seputar carita keanehan teu kudu zaman baheula zaman kuari ge mun kukula dicaritakeun loba zaman kuari tah carita haol-haol nu kamari ge loba jasa nu araraneh loba jasa nu ngimpi urang jauh langsung nyana berangkat ka dieu ngimpi teu nyahoeun di dieu aya haol boh paingan sakieu ngimpi teu meunang henteu dina impian teh tah jadi loba anu araraneh batur manu di jararau ararimpi urang mah nu deuget ngimpi henteu daon henteu oh masalah ya tah kitulah insyaallah urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan panjang umur dibere sehat dibere cinta sehingga orang aya dina ridho Allah nu deuk datangna saha kiai kumaha Allah bae nu deuk datangna saha nu pentingna urang zikir geus zikir-zikir anu kukula bakal dibacakeun sanajan eta sederhana ulah urang haja-haja zikir kos kitu ulah emang konon ge kudu ijazah heula lain ulah haju urang ulah lain kudu ijazah lamun teu ijazah heula dibaca bae masuk kitu tah
sok aya rada cek di luar naon lah pokoknya kieu loba nu gahaja-haja teh ulah eta mah geus tuturkeun lamun deuk ke ijazah ngan terakhir kudu ieu heula karak eta itu teu meunang sambarangan geus kuari urang mah dititah datah satau sakali ajak maca eta abeh engke urang asup ka buku Tuan Syabdul Qadir ieu lamun urang geus maca eta geus aya ngilu aya engke urang daftaranana begitu di akhirat ke wah ini murid saya oh emang iya pernah baca ya qodial hajat bari nundutan cakena ya aya tulisan ada urang urang aja baca kan kudu hadiah lah ke kieu salam lagi kita eta hese salamna mantengna kudu kumaha eta kan aya cara-cara nah gitu kudu la ilaha illallah na dibacana ga kudu kieu kudu aya sababaraha perasaan nu kudu sok dicaritakeun la ilaha illallah pertama geus perasaan bahwa Allah teh aya la ilaha illallah la ilaha oh Allah teh aya teh pangeran wajib sunah la ilaha illallah kedua perasaan Allah teh aya hiji Allah teh la ilaha illallah la ilaha perasaan naik engke itu naik-naikna perasaan oh hiji Allah teh aya tur hiji ke la ilaha illallah terus lagi la ilaha illallah la ilaha illallah eueuh nu nyarupaan sakabehna ge eueuh nu nyarupaan mukhalafan lil hawadis naik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sakabeh makhluk ciptaan Allah nu ngurusana Allah nu ngayakeun nu ngurus terakhir tah itu ieu lain sambarangan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah joku la ilaha perasaan datang ke mana tah karak mun geus boga kos kitu meunang tah maca eta tah wiridan nu tadi urang mah kuari mah geus we tuturkeun lamun urang geus maca eta engke urang ka aku murid Tuan Syabdul Qadir Al Jailani nu nyana engke di akhirat cak sompralna mah nyana nyakelan sorbana hejo geus dicaritakeun ku nyana sorbana tah asal engke di akhirat aya nu maos sorban hejo eta kuari ge beusi aya nu make sorban hejo eta bae tewak tah eta tewak ieu keur carita bahasa zahira teh bahasa batinna betul lain gitu lain dia banyak di akhirat sorban nya menang meuli di mana gila itu bahasa zahira tetap bahwa dia batu ke hati bahasa cekana di akhirat mengibar-gibarkan bendera kalau gitu mah Golkar juga ada iya budak ya kudu didadetkeun ya budak ya kadesia aja emang enak aya sumber bareng ya di dieu secara batin lain carita zahir bahasa wali mah kos kitu ya tayu urang neruskeun carita bahasa wali kumaha bahasa wali ya Zaid zina jeung sarwiti tewak bawa ke meja hijau sidang bang tertangkap basah sidang ngaraku bener barang aku nyana lain muhson zina teh can pernah kawin make akad anu soheh goer muhson berarti kan kudu dijilid 100 jilidan sakumaha kamari jelema lamun zinahna muhson
haddul muson ar-rajmu ranjam selanaon datang ke pai. Masya Allah. Lamun guer muson wal bikrul hurru mi'atu jaldatin wa tagribu 100 cilidan. Pohara ieu Gusti Allah ngajelaskeun tentang hukuman zina. Dijabarkeun ku Kangjeng Nabi, diijmakeun ku ulama, wali ieu ku urang dibaca ku ari ieu. Tah. Zina guer muson berarti kudu dijilid 100 jilidan. Wari dijilid cepret 100 jilid. Sanggeusna dijilid teh haju diantep di negara eta lah, di lembur eta ulah, di kampung eta ulah. Kumaha? Tagrib. Piceun. Jang naon aya ge kos kitu mah tuh ngarusak negara. Ngarusak lingkungan, ngarusak tatanan sosial, ngarusak turunan. Talamun aya nyaho jelema nu sok karusak eta nu sok zina. Eta ngarusak. Piceun. Yugrabu garibun. Piceun Zaid. Ka mana? Min baladi zina, mun zina na di Cikupa. Jadi pasar Kemis mah tilok aya nu zina. Aman di pasar Kemis mah. Kos. Nah di pasar Kemis mah kumaha meureun alhamdulillah. Jadi di pasar Kemis mah isin deuk zina teh isin. Teu daekeun. Teu daekeun. Jadi aman. Cilongok mah komo. Uish, pohara. Paling aya ge hiji dua di Puri. Teu mah hiji dua di Puri aya. Asal atawa di sisi pasar Kemis aya. Aju ka tengah meureun, ka tengah sarua. Di mana ayeuna nu aman persirahan negara mana? Lembur mana? Nu ngaran-ngaran aya kontrakan. Nu ngaran-ngaran aya perumahan. Aman tina zina. Eueuh ti ditu. Kiai cenah sok nyaho bae, lain sok nyaho aing nyaho jasa 1500% aing nyaho. Amo gede amat persentasena, geus 1500 geus lain 100 deui. Nyaho ka jelema-jelema nu sok zinahna ge nyaho. Ka jelemana nyaho. Keke cenah emang nyahona bebeja apana lenteu. Pan bisa nyaho kitu. Nah, pokona mah rahasia perusahaan. Meureun bareng jeung kiai itu siapa kos kitu bae kan goblok. Tah, piceun. Lamun nyala zina di Cikupa, min baladi zina di negara Cikupa, kampung Cikupa, lembur Cikupa. Piceun, ila gairi baladihi kalain negara eta, kalain lembur eta. Sabaraha piceuna ila masafati qasrin 100 kilometer. 100 kilometer teh baheula mah hese balik. Ari kuari 100 kilometer sakicep. Atuh kuari mah Nu mantak ditambahan fama fauqoha 100 sampai lebihna terserah pemerintah. Nu dikira-kira nyana sulit balik. Hese baliknya. Lamun urang kuari 100 km ti dieu ka Pandegelang mobil ambalaya. Ti dieu dipicen ka Bandung, di Bandung ka dieu mobil Masya Allah, dek naik bus aya, dek naik taksi aya. Dipicen ka Tasikmalaya. Tasikmalaya ka di ambalaya jelema unggal poe. Dipicen kuari maka Jogja. Alah,
naik pesawat di Jogja ka dieu cuma 45 menit set geus datang deui ka dieu pikeun ka Surabaya sarua dipikeunna kudu ka mana tuh kiai supaya ulah bisa balik nah dipikeunna kan Nusa Kambangan mun kula jadi presiden ya mun kula laporkan anu zina laporkan pikeun ka Nusa Kambangan supaya ulah bisa baliknya atau ke Kalimantan ge cenah kiai bisa aya di Kalimantan sababaraha tempat nu encan terjamah ku jelema-jelema aya di Kalimantan mah masih kena leuweung geledegan asupkeun ka dieu waduh atuh cenah kiai teh mah loba gajah antepkeun kana digegel ku gajah abak tanyana nu hese balik ka mana itu teh aturan negara lamun hayang aman di negara seperti eta lain dialokasikan kemudian dijieunkeun hotel dijieunkeun motel dijieunkeun sagala kitu naon ngaranna kitu lain poan ngaranna dijieun tempat-tempat gos kitu nanaonan coba ayo kumaha tanggung jawab bupati lamun di kabupaten tanggung jawab gubernur lamun di provinsi tanggung jawab para menteri tanggung jawab presiden mentak engke ditangtangan di akhirat ku Gusti Allah limanil mulku saha nu jadi raja poe ieu wahai raja-raja dunia nu baheula meuneh maksakeun diri hayang jadi raja dek urusan umat urusan masyarakat muncul Pak Harto lulumpatan Bung Karno kabeh wah lumpat Jokowi lumpat kasarimpet Halo, ditang-tangan 5 nil mulkul yaum. Ayo sia. Gus Dur tang-tangan. Gus Dur mah tenang bae nya. Tenang bae Gus, kok kamu enggak lari? Kenapa lari? Itu kan Allah nantang. Siapa takut? Tenang Gus Dur. Kalau kok bisa kos gitu ki jauh tujuanana mantak ieu pecat itu dek dirapiha mantak Gus Dur dilengserkeun dek naik teh ya usah emang kunaon ayat 3 nu harus ditandatangani desakan Amerika nya nembung ji cenah kieu nyaho ti mana si sok aya nyaho ka aing sia mah sia orang lembur teh nyaho naon mantap ke kota sekali-sekali. Biar lahir di kampung tapi otak kotak-kotak. Atau siapa lahir di kampung otak-kotak sawah tuh ese. Paling jeung lentah bae uling teh. Jeung geuyeub bae. Tasarua teh jeung si eta tah. Aduh, Masya Allah. Tuh apa nyaho? Ayat 3 desakan Amerika. Bey. Tidak. Bong, Gus Dur, bong. Mantak dilengserkeun. Nyana nyahoeun. Nyana nyahoeun. Meme jadi presiden nyana nyahoeun bakal dilengserkeun. Di mana nyahona? Nyana ketika kunjungan ke Kiai sekumpul. 4 mata bicara anu naon gitu ngajina ribuan puluhan ribu. Nyana ngobrol berdua, seserian. Ya, dina harti seserian kadengkeun di luar bahwa kamu tetap jadi Gus Presiden cuman sedaun bawang sebentar. Ya enggak apa-apa ceknya sedaun bawang.
nanti dilengserkan jadi tidak mulus ya nggak apa-apa jadi geus nyahoeun tah ka bulan-bulan jeung ka poe-poena tah ku kiai geus dibejaan teu kumaha cenah teh aneh atuh ji urang mun ngomong kos kitu beusi pacarnya nyawan teu jeung Gus Dur na bebeja ka saha ka kiai siapa sok aya jajang nyaho kitu bae si tolol geus kitu bae tah jauh jadi bentuk niat nage dek ngaroba negara coba dakwah bentuk jalan keluar kalau Gus Dur tadi ditanya sama malaikat kerjaan apa juru dakwah apa betul Gus Dur melaksanakan dakwah Allah yang maha tahu dengan cara-cara dakwah saya itu mantap kejar apa tenang gue begitu. Limanil mulkul yaum ditangtangan. Mana yang dulu jadi raja? Kabeh sararibuk. Gus Dur ente. Tenang we nya di sisi kieu. Malah datang kabeh kanyana Gus. Kok tenang amat? Ngapain siapa takut? Gus takut. Tenang dah. Eta hebat. Kiai cenah geus bisa ngayakeun ka situ hakim. Emang ku banget. Babaturan nya mah wali. Mun dicaritakeun mah tuh di Kalimantan, tuh di Sulawesi, tuh di Madura, tuh teu aneh. Lamun nya teu nyahoeun jelema nu teu nyahoeun ka dunia perwalian karak model Muhammadiyah. Apa-apaan bisa bodoh. Kayak baik ada paes ya nyaho ge. Tuh ya. Watak. Zaid lain Gus Dur Zaid keur dipiceun yeuh. Kumari kumaha? Zaid zina. Jileud 100 sidang piceun. Cennyana. Menang saminggu ana maning. Tinggi wede wis ana maning. Ini sih upaya orang ngedeleng langsung. Iya. Lu ada maning di sini. Ada maning. Ijain balik deui ka Cikupaya kumaha urusanana. Sedengkeun kan cak tadi ge kudu dipiceun sataun. Kudu dipiceun sataun wa tagribu amin supaya negara aman, lingkungan aman, supaya manusia tentram. Ulah aya nu ngarusak tatanan kahirupan. Jilid piceun sataun. Seminggu isana maning. Iku wong waduh gendeng iku wong. Nah, kumaha lamun aya deui? Fa in ada ila baladi. Balik deui nya ka Cikupa. Nah, Busr harus mengerahkan tenaga. Tangkep. Laporkan deui. Kuari Busrna endek ngalaporkeun kumaha jakeur babarengan jeung nyana. Waktu Zaid zina jeung Busr berjamaah. Da kumaha tuh coba Busr kuari? Ye, cenah kieu ulah sok kitu Busr mana jae. Nyaho jasain ka Busr. Nyaho. Akhlak Busr teh kos kitu. Ieu mah geus carita geus kajian sama Busr malah geus satanggung ka neraka meureun nya malah. Ieu bae Zaid ieu. Bain ada. Balik deui ila baladi muni larang keras. Tidak boleh nyana tinggal di Cikupa. Harus dibuang setahun. Itu jangan amankeun negara, lingkungan, tatanan supaya mantep. Masya Allah. Encan setahun teu bisa. Cicing di lemburna deui. Bicara setahun ya nak kena mikir di situ. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Balik ya ke Kalimantan ke.
Zaid menang saminggu balik deui ka Cikupa padahal mah dipicen ku pemerintah otomatis dipicen deui ka negara Kalimantan anu sepi tina paramean dasar bacokok atuh datang ka dicicing di mana ge bacokok bae buaya mah buaya bae barangnya na dibalikeun deui ka ditu endahan neangan urang ditu kan tolol Ki Zaid zinah maning sama orang Kalimantan waduh Ki Zaid di dia dipijet ke Kalimantan balik deui ka dieu ai prak dibawa deui ka ditu zinah deui di ditu teh kumaha eta lamun Zaid dipicen ke Kalimantan kemudian nu dimaksud teh ngawara supaya akhlakna berubah endahan nyana ngalakukeun zina deui di Kalimantan kumaha eta walau zadal garibul baladil ladzi gurriba ilah gurba ila baladil pindahkeun nyana ulah di Kalimantan lamun nyana zina deui ka mana cenah kiai ka Sulawesi ka ditu ka Aceh supaya ulah zina deui di mana payu terus ini negara teh lamun urusan kos kitu mantep dah aman geus ya Allah masyaallah ngeunaheun hebat tuh kuari mah zinahna lain di Kalimantan Zaid zinah di Cikupa jilid 100 picen dek dipicen lah ka mana yeuh ka Kalimantan naik naon naik bus dipuatkeun nyana ka ALS bus ALS lewat Sumatera lewat Palembang di jalan kan ngendong nyana di jalan endahan zina di jalan deui tolol itu budak blon ya heuh maksudna teu meunang manggi apem ya Allah nyana mah geus apem nu kumaha ge terus bae nu basi tah nu naon terus di jalan tanya kayawan dia kita di jalan kayak zina ya sedangkan dek di bawah ya ke Kalimantan kuata riba ila gairi maksudi pindahkeun ku hari mah ulah ka Kalimantan ka mana coba pindahkeun ti ALS kada di bawah bimbingan jelema anu endek micen ulah dibawa ke Kalimantan coba dibawa ke mana anu kira-kira nyana teu bisa zina ya Allah ya Rabbi datang ka kos kitu teh supaya aman negara kuari mah boro-boro jeung janda boro-boro jeung parawan nu boga salaki terus bae kuari kehidupan badak kadang-kadang ngarasa sieun ge ngarasa sieun ieu kumaha lamun ku Allah dibalikeun kumaha mun ku Allah digempakeun kumaha mun ku Allah dibere azab jatuh ku ari mah perzinahan teh geus lain jelema kontrakan perawan jeung perjaka lain jahe lain jeung janda-janda lain nu boga salaki kuat keterang-terangan deui kumaha tuh ieu urang datang ke kuari karusakan model kos kitu selain rahasia deui selain rahasia perzinahan selain rahasia baheula mah aya nu zina keur kurang leutik hiji diiring-iring diisin-isin datang ke biri gidigeun orang lembur ge nanaonan kuari zina geus jadi lalab naudzubillah bidzalik wa bidzalik mantak ceuk lagi darah keneh ngaji kos ieu ngamankeun diri ieu geus min fadlillah urang diamankeun di luar urang coba
poe Minggu pejabat anu ke Puncak, pejabat anu ka Bandung, pejabat nu ka Bali, endek naon lamun lain zina. Emang kumaha kitu ieu lalakonna negara. Sadarina urang mah kuari geus make geus urang muji syukur lagi geus lain lalagaan, urang mah asana geus teu kudu salat ge sama ka urang mah asana ka sorga. Atuh urang mah geus teu di lingkungan urang nu mabok ambala ya, nu maling ambala, nu zina ambala ya. Urang mah geus aman sakieu. Di akhirat geus pokona mah urang mah wow, malaikat ge geus nyariuman ka urang. Nyariuman. Ye cek urang kunaon aing diciuman. Di sisi maneh zina, nu judi, nu mabok, tapi maneh mah bisa eta bisa aman. Ngan teu salat bang sagedeung ka nerakanya. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh iya urang di tengah-tengah negara kos kieu tapi urang mah bisa alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah lain lalagaan, lain letik-letik bersyukur urang ka Gusti Allah. Ja ieu teh kapan lain lalagaan ieu nu ngajakan teh loba. Ngajakan kan awewe ngajakan lain. Bang. Ada barang nih, lain kitu. Lain. Di barang saya nganggur, lain kitu atunya lagi gengsi atuh. Bu, emang barang sana naon? Apam saya nih nganggur lain. Lain gitu asalnya nangis senyum lempang lunggak lenggok eta teh nu kos kitu sarua jeung sini di dalam nih ada apa nih eta teh ngajakan nu kos kitu ngaranna aya awewe rapi jasa make jilbab masyaallah ini baju nage kahandap ngangsar hebat biasa kan lain lalagaan hebat cek ulama barang di deuleu digigir dibelah ya Allah digigir belah dieu ti luhur ti pingping datang ka handap dibelah aja ku kieu di deuleukeun tok sialnya sama we tolol eta pan ngajakan nu kos kitu ngaranna ngajakan eta cek bahasa ahli munazarah mah man taqawwala biqaulin idda'a sihhatahu wa husnahu wa man tahawwala bihalatin idda'a sihhataha wa husnaha panjang cukup atuh sakitu ge komo ajunyana mere ka urang nomor HP na tabatung geus. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Saya dari Jakarta Pak Kiai. Baru saya ke sini. Ya alhamdulillah. Saya pengen. Ada apa? Doanya saya Pak Kiai mau nikah. Sama orang mana? Sama orang Lampung. Ente orang mana? Saya orang Jakarta. Calon orang Lampung. Kenalnya di mana? Saya main Facebookan kayak tolol. Ndeu kawin bae ieu main Facebookan. Encan dicek heula anak saha. Aju di ditudanya nakumaha. Salatna kumaha, ngajina kumaha, turunna kumaha. Ieu wani kita main Facebook, dina Facebook langsung detika. Masya Allah. Oh, cekulat teh. Jadi ente mau kawin sama iya pantas saja kawinnya jurig sama jurig. Kagetan ya lagi. Apa Kiai? Ya jurig sama jurig. Kok bisa begitu Kiai? Emang saya jurig? Ya setengah jurig lah sekolah. Kagetan ya ada. Itu terus ngomong lantaran gue udah disebut jurig ya nanti senangan merenana. Jadi maksudnya ayahnya aku mah nah bejakeun. Sekolah ini kan untuk teman hidup selama di dunia. Harus tahu dulu anak siapa, sehari-harinya bagaimana, pendidikannya apa. Kan kalau melalui Facebook kan bisa aja. Dia, waduh saya keluaran misro lah. Amis di jero berarti kan. aduh ya karena ngomong di dinya ngomong di telepon aja. Kula masuk yang seri lo bandung bohong. Di hadapan kula bagi ngobrol. Kayaknya bagi kula telepon. Mangga
Iya keur di jalan sakeun keur di jalan. Tolol sia keur hareupeun aing di jalan goblok. Gak bohong. Tukang boga HP mah geus 100% enggak bohong malulu. Nggak bohong malu ya, ntar sebentar lagi dah, saya lagi sibuk ya kan, ya tunggu aja, ntar saya yang balik ya, saya tak lah baturan jadi kiai, itu ya masa tadi ngomong di jalan lah, tuh induk itu iya, itu mah deres, lain kiai. Tuh saya maju seri bae kos tu aya bae kiaina. Kiai ngabohong sarua bae. Oh, ambalaya lah moal bejakeun lah pokona lah. Nah iyalah mun yapil asai wala awe na picen kiai wala tugarrabu mratun wada awewe nama ulah dipicen sosoranganan. Sarwiti jeung Zaid piceun jilid sarwiti da jilid cuman dipiceun nama dipiceun ngan ulah sorangan komo kuari mah tuh nya bisa make HP kan iya tuh nya datengin aja iya itu udah ada di mana di Lampung ini dibuang saya juga di Lampung ini dibuang udah kita ketemuan lagi yuk ayo udah kata atuh papanggih deui nya geus babari deui. Kenapa kita dibuang ya? Mungkin biar supaya tenang kali kita. Ini HP teh yang kau sekarang iya. Saya nyaritakeun lah pokoknya mah. Kiai boga HP geus. Ngariung bae ngabohong ngariung ngabohong. Tunggu sebentar. Enggak lama lagi saya di jalan. Pugukeun ngomong keneh. Keur ngomong emeng enggak lagi sebentar lagi. Amis enggak bohong. Alabatan madu. Tah eueuh lain kieu di dieu lain. Lain. Di dieu mah contoh doang. Wala tugarrabu ibra'atun wahda ulah sorangan kudu kumaha bal ma'azzawjib balik bareng jeung salaki da piceun mun nya boga salaki aw mahramin atawa jeung mahram pan kudu make duit walau bi ujrotin sanajan kudu make biaya mun aya biayana mun teu boga biayana nyokot di negara di Baitul Mal urusan negara-negara kene painim tanah bi ujrotin lamun nyana embungeun make ujroh lam yujbar teu beunang dipaksa fil asah tetep amankeun ku negara sebab di negara aya Baitul Mal untuk menyelesaikan urusan-urusan anu sangat urgen lamun abid gai wal abdu khamsuna wallahu a'lam